Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Azgan Nurzain abdi ti kelas 12 IPS 4. Di dia abdi bade ngaresensi buku anu judulna Oleh-oleh Pertempuran. Pengarangna Rukmana HS, penganterna Aji Prosidi, pamedal Kiblat, Pedalan 2006, kandal bukuna 182 kaca. Kaca ditakeun si Acep rek neangan harta karun anu aya di Laut Kidul anu dina tahun 43 dirampas ku tentara Jepang. Dina perjalanan eta si Acep jeung Letnan Sera digabung ku pasukan pemuda Indonesia. Eta pasukan teh ngarebut senjata anu dipikaboga si Acep jeung Letnan Sera. Ayeuna si Acep jadi kopral jeung Letnan Sera jadi prajurit. Manehna duaan neangan harta karun ngan pas nempo harta karun aya dina deket kapal silem Amerika jadi can dicokot. Pertempuran bagi penting bagi panas. Tentara pasukan di Lembang geus tumblek Bandung kaler di Huru. Barudak susurakan bakat kubungah. Walanda taya geram. Taya nu wani ngayekeun bedil saurang urang acan. Sora bedil ngadadak jempe. Ayeuna Bandung aya dina kawasa pejuang kemerdekaan RI. Carita ieu ngagunakeun galur mundur. Mung sakitu nu tiasa ku abdi resensi. Punten bilih aya kesalahan jeung kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.